eta bulan turun ke handap cicing dihareupeun maneh belah eta bulan ngajadi dua terus asup kana jero disebutlah kembang mawarna Quraisy. Suatu hari diundang ku Abu Jahal jeung Lahab. Ku Abu Jahal jeung Abu Lahab diundang eta Habib bin Malik. Diundang supaya dongkap ka Mekah. Setelah menerima surat dari Abu Lahab dan Abu Jahal, lalu datanglah Habib bin Malik ke Mekah dengan 12.000 tentara berkuda. Rek ngalawan saburan kanggo Rasul 12.000 tentara berkuda. Dongkap eta Habib bin Malik tiba ayeuna di tanah Abtoh atau Ibtoh caketeun kota Mekah. 12.000 tentara pakai. Tapi ka ayeuna langsung nepangan Abu Jahal jeung Abu Lahab. Sadayana Abu Jahal jeung Abu Lahab bebedet Quraisy bebedet Mekah. Nyambut Habib bin Malik raja besar. Raja besar. Disambut Abu Jahal, disambut Abu Lahab. Jeung bebedet Mekah bahkan disadiakeun hadiah permata intan berlian emas jeung abid sadayana dari pikeun Habib bin Malik. Bunga Abu Jahal ka saya pendukung 12.000 anu tentara. Oh tersenyum Abu Jahal Abu Lahab sia Muhammad rasakeun sia Abu Jahal ancamanna. Santos itu eta Habib bin Malik cari caket Abu Jahal jeung Abu Lahab. Cek Abu Jahal yang melihat Gusti harus ke Ka'ban Hasim Syah Muhammad Gusti taroskeun cek Abu Jahal Ka'ban Hasim Syah Muhammad. Pak ditanya ku Habib bin Malik, hei kaum Bani Hasim, ya mau maneh ngaran Muhammad ayo ngacu abdi Gusti coba cenah utarakeun bedakeun kumaha perilaku eta Muhammad. Sanes cenah Gusti Muhammad teh keur waktu alit manggung kasebatan teh amanah wasina kepercaya jeung bener carita anak. Tapi pas usiana 40 tahun beut eta Muhammad teh kalakan ngamusuhan pangeran kami, ngamusuhan latak jeung bujang, bahkan manehna nyieun agama surga. Jeung Bani Hasyim. Orang begitu, Muhammad. Cek Habib bin Malik langsung ditipu. Buru-buru kata Muhammad, lamun nuwun paksa. Langsung dongkap kata anak Abu Jahal. Kata pro. Kata pro. Sahaeta kaulah. Saha kaulah di mana utusan Abu Lahab jeung Abu Jahal. Rek naon? Rek ngajerpuk sarila. Bade naon? Hayang tepangeun Habib bin Malik raja ayeuna Sam. Oh, eta Siti Khadidah jeung Abu Bakar geus ngadedek we ngoper. Geus jaleuring ya Rasulullah. Angin bisi direngku, bisi dibunuh. Sebab kami nyaho Habib bin Malik teh mereka kumaha. Kumaha sorkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ulah sieun kabeh pasrah jeung Gusti Allah. Itu Pak, boga iman teh. Ya, Rasulullah mah takut lamun ayeuna kana kabeneran. Bener tah? Itu ulah caneh dia boga iman teh. Walaupun nyawa ayeuna kusadana jeung agama mah siap ambil di depan. Itu Rasulullah berani jantan Rasulullah. Santos kitu aku mangga Abu Bakar. Ngan wae cenah ieu ambo-ambo anu warna beureum gamis. Tadi kamu sorban warna hidup. Kamu sorban kamu gamis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepangan ayeuna Habib bin Malik teh dipaksa. Geus jonghok jeung Habib bin Malik.
Abu Bakar lah katuh dari Khadijah ayana di pangkuran anak isna dek we suami Khadijah. Eta Habib bin Malik langsung aja ke apa sareng Kangjeng Rasul. Tapi kanya yakin ke kursi anda tina emas waktu bolhan dicaranya. Rasulullah bisa yakin kursi diwarancang. Ayo Kangjeng Rasul cari. Ya, wajah Kangjeng Rasul bersih. Eta tapi ka Habib bin Malik boleh sehatur dengan dibangun ke Rasulullah. Saking ganteng, langsung timbul cahaya wajah Rasulullah. Habib bin Malik langsung bisa mengaki dari Rasul. Tapi kalau langsung cek Habib bin Malik, hei Muhammad sabili dan batu mandang wajah Rasulullah. Muhammad, anjir nyaho setiap para nabi ngabogaan mukjizat. Masalkan Rasulullah Muhammad laras matur itu naon bicara dan pengajian Habib bin Malik. Tegas aing hadapan musuh Habib bin Malik itu aman. Ya. Penjuran luar itu karaja. Tegas Rasulullah. Habib bin Malik matur itu naon bicara ketika kami. Cekang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Habib bin Malik kahayang kaulah tunjukkan mujizat anjeun. Mulai kumaha mujizatna sokan Rasul. Wayahna tuh pada poe cenah leus leungit kaluar bulan. Eta bulan turun ka handap cicing dihareupeun maneh. Belah eta bulan ngajadi dua terus asup kana jero baju maneh kaluar tina ayeuna lengan-lengan baju anjeun. Terus di luhuran mana teh sirah mana nyaksian kesaksian bahwa mana teh benar urusan Allah. Terus naon deui? Geus kitu lamun geus beres bulan datang ke panon poe. Panggil ku maneh cenah turun ka dieu. Cicing dihareupeun maneh cenah beulah eta panon poe. Asup deui ka jero baju maneh terus kaluar ayeuna dina leungan dengan baju maneh. Nyaksian adalah hubungan sirah maneh. Lamun maneh bisa mulai itu, saur Kangjeng Rasul, lamun kami bisa mulai itu, nah maneh badiman, jeung bala tentara maneh. Jeung Habib bin Malik, arek ngan aya syaratkeun. Naon syaratna? Ente punya roh kana jero hate kaula keur mikirkeun naon ieu. Bikin berat kaya wae. Bener-bener Widi tulisannya kan itu dah yang barang sebelumnya. Ya, iya dah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan mujizat aku Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Kubais, ke Gunung Kubais. Ayo nama lain batu Gunung Kubais teh kade. Lamun yang Gunung Kubais teh kan ayo nama hotel. Ya. Tempat-tempat orang yang istimewa imam-imam Masjidil Haram tidak ayat. Ya, hotel tertingkat luar biasa. Berarti Jabal Kubais, kalau lama emang betul gunung kebatuan. Ayo lain hotel ngumpul Pak kalau naik benar tuh. Jabal Kubais, maka kubur mah. Lu barukan itu. Kalau bagi kita pada itu. Lanjut kita lanjut Ustaz. Saat itu naik ke Jabal Kubais. Nyetepan warokat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat nyetepan kan Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nyepekeun doa lungsur malaikat Jibril beserta 12.000 malaikat di pandangan jarpang tumpang sia 12.000 malaikat. Habib bin Malik mariwara 12.000 ayat itu 12.000 malaikat ya. Malaikat Jibril mengombar malaikat, "Hei malaikat, kalian turun ke alam dunia, bantuan kekasih Allah Muhammad Aminah." Langsung turun satu malaikat itu.
Dalam pengtumbang eta malaikat 12.000 malaikat dalam pengtumbang. Terus malaikat Jibril, ya Muhammad, sing beri katitipan salam di Gusti Allah itu sekali. Bahwa Allah la tahab wa la tahzan ana ma'aka asukaku. Hei Muhammad, ulah sieun, ulah keung, ulah susah, kami beserta anjeun walaupun anjeun di mana aja. Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa duit mana Tuhan. Ya, di bahasa duit mah Rasul lain teh urusan. Ya urang mah timbang hese duit rek malehoy. Geus menyawaan ya. Tidak timbang duit gampang adoan di duit kok eta. Hese nya kok cenah uing mah bisa kasarana Sunda kalau ge ngadil. Ya rojak. Terperlu ya rojak, no? Duit ya Allah, duit. Kurang bahasa Sunda. Santos itu, kata Rasulullah makin bunga aku hubungan di malaikat Jibril sareng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, Rasulullah wayahna anjeun ngadeg caketeun makom Ibrahim. Caketeun makom Ibrahim. Tadi Idris Ismail caketeun. Pikireun ka apa bisa. Makom Ibrahim dia tan sopos hayang mah. Ngadeg Rasulullah. Wayahna dieu. Kami bakal ngomadotkeun malaikat. Sok panggil we bulan. Eta mapa tukang ya Rasul panon kowe wayahna maneh mah. Wayahna tenggelam tenggelam. Ngadagap mah eta. Kowe eta mah kancang kowe na. Panon kowe langsung dileleuh. Datang bulan mencerok. Santos eta bulan mencerok turun kamu. Eta Habib bin Malik dari Abu Jahal ngomong ningali bulan. Dia mau dipayungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ngageter eta bulan dipayungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi belah dua. Tos belah dua asup kana leuweun acukna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ayeuna dina lengan-lengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus langsung karena luhureun pastaka Rasulullah sampai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung kalau langit teh balik. Santos bulan turun datang panon kowe. Mencorong eta panon kowe, tos mencorong turun ke alam dunia dipayunkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngageter eta panon kowe ningali cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamutun Rasulullah ngageter eta panon kowe. Jadi bola dua asup kana ayeuna ajukna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaluar tina lengan-lenganna ayeuna pandanganna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul deui jadi buleut. Nyata diluhureun pastakanna Rasulullah sabari ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habib bin Malik bengong ningali kejadian itu disampeurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Habib bin Malik? Bener. Tapi aya sarat hiji deui anu can anjeun di sana. Padahal terus dibedaan ke malaikat. Habib bin Malik sabatna hate anjeun kemikiran budak anjeun, budak parawan anjeun, eueuh syukuran, eueuh leungan, eueuh panggonan. Kodok eta Habib bin Malik. Ayeuna mah geus cager, cik balik pangan ka imam, dicagerkeun ku Gusti Allah. Kodok eta Habib bin Malik. Langsung nangtung Habib bin Malik. Orang mana? La kubro ba'da iman, la saka ba'da yakin. Surah Habib bin Malik. Teu aya kakukuran santos iman, teu aya kamang-mangan santos yakin. Ayeuna wayahna, para tentara kami. Wayahna maneh ngucapkeun dua kalimat syahadat, babarengan jeung kami.
apa serentak Habib bin Malik jeung bala tentara 12.000 tentara teh ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Jahal kan mesti dikumai teh. Mana percaya kamu apa tukang sihir setan belebut. Terus umur di depan mata mana mujizat Allah, mujizat Rasulullah. Kekeh percaya keneh wae heuh itu. Lain tadi terangkeun nyata sok kasinggungan. Dalam salat ge disebut mah sok diterangkeun ya. Ya gitu teh kalau lamun kasinggung sok gunung, lamun kacentang sok tara dataku Allah alaihi. Nah sebab pamaina ngadon ngaji kekarang. Ayo Ustaz kurang si kalau lakon kurang. Jadi alat bulan, ayo orang botak gede, murid, pikir usaha, pikir jalan antara sholat KDW. Isu kadang mingguan haruslah diajarkan hati-hati. Wah, bahaya Ustaz tentang orang ini orang itu. Kayak gitu ya. Padahal kata luar biasa. Ucap dan dua kalimat syahadat laku probat dan iman lasaka ba'dal yakin. Henteu kubur sanggeus iman, henteu mamang sanggeus dipun yakin. Ta urang teh kudu yakin bahwa tadi ungkap teh ku paus tadi kudu oh eta bener nyata. Salat kudu jeung guna kabeh, kudu jeung kamu bener teh. Kudu jeung kamu na salat, kudu jeung kamu na kabeh. Lamun teu jeung ilmu, heuh banjir mah. Bukan. Engkos Habib bin Malik santos nabi itu, Abu Lahab, kau dari pamit balik pesan. Oh, kalau subuh kita Abu Jahal ya balik. Pas ayeuna sampai ke kerototna, sampai ke kerajaanna, ternyata anu nyambutna budak. Itu tadi teosukuan kehulunan nyambut baliklah Habib bin Malik sampai diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, orang Habib bin Malik yang mau usaha kalimat eta sanesna Habib Bapak nenteh teuing keur sae mimpi kedatangan hiji pamotor majar teh cenah Bapak geus asup Islam, anjeun ge kudu asup Islam, ucapkeun dua kalimat syahadat, maka dicakeutkeun ayeuna panyakit anjeun kabeh. Pas ayeuna sim kuring ucapkeun dua kalimat syahadat di jero sare, pas budang waktu subuh teh geus utuh pada sim kuring, leungeun aya deui, suku aya deui, panon deui sakumaha anu Bapak ditinggali ayeuna. Maka ayeuna Habib bin Malik gitu langsung sujud ka Gusti Allah Gusti gitu. Langsung sujud. Ngomong kabeh, malah tentara kami bawa ke emas, bawa ke kasur, bawa ke kadaharan, kirimkeun ke bagi dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama menanjung. Tuh eta Habib bin Malik. Habib bin Malik luar biasa. Kata